saha engko ya Nurayala menang nadi beberem engko ya Nurayala menang di karembong hejo engko ilah para itu Ika, Kang Ado yang di cenah, tapi temukan kerbayaran. Eta Ika, hari iket yang kana wungkul. Nanaunan sia teh, aing mah bunga yang sia. Lepaskan. Sudi aing mah. Kajeun teh nu bohak batengin sia mah. Kanjedog, aing rek ngomong. Urusan naon deui? Kumaha wanita yang sia memaksa aing. Pangrasana aing pamajikan sia keneh. Jempe, Tong abebeak waktu usaha aing. Aing keur nyangan duit ke setor ka si abang. mun perlu ku aing bayar. Rek mayar sabaraha sia ka aing. Teu sebeus sia nyiksa aing ti keureujeungan keneh. Ih, tong lo bating ngomong atuh euy. Bisa ke berbasi lipena. Adieu, tutur aing. Rek dikumahakeun deui aing teh Kardi. Dengekeun ku sia. Jam masa lembur kabeh ngomongkeun sia. Nah make miluting urusan. Urusan aing mah kumaha aing. Keun bae diomongkeun oge. Sia kala milu riweuh kana urusan batur sih naha. Era aing teh Ika. Era ku bapa aing. Omongan jam masa lembur, bahe kabeh ka keluarga aing. Mun aing jadi pamajikan sia keneh, pantas rek era oge. Dasar ronggeng. Pan sia geng nyaho aing teh ronggeng. Aing lain pamajikan sia Kardi. Naon-naon nu dilakonan ku aing, eta hak aing. Bapak aing kabalerang ku sia Ika. Rek dikamanakeun banget bapak aing. Oh, dititah bapaknya. Naon cenah Haji Somad teh? Era boga urut minantu jadi ronggeng. Matak naon bejakeun ka bapak sia. Mun si Ikah teh lain minantuna. Aing rangda. Cing ingat. Aing teu boga salaki, teu boga mitoha. Aing bebas sakahayang. Dasar jalma edan. Pek bae rek ngomong oge. Cik atuh rek ngaronggeng matong di lembur ieu. Kaditu ka lembur sia. Tong era-era ka keluarga aing. Teu euy sia teh Kardi ngahina aing. Nah sia teh teu rumasa mau aing kabur ti lembur. Kumaha harita wirangna kolot aing. Nyaho anak parawada dibawa ku lalaki. Boa wirangna kolot aing harita leuwih angot. Batan wirang kolot sia aina. Aing ku indung bapa di musuhan. Kari-kari sia nitah aing ngaronggeng di lembur sorangan. Rek dikamanakeun banget indung bapa aing. Banget keluarga aing. Kudu kumaha deui aing teh Kardi. Ku kolot aing diusir.
ku salaki, aing nyeri. Kumitoha aing jeleh. Ayeuna aing geus diserahkeun ku sia. Hayu we disieuh-sieuh keneh. Teu meunang kitu, aing hirup nangtukeun ka hayang aing sorangan. Ika. 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 Halik, si abang neangan. Hartina, aing ngadu bacot cik sia. Di belah mana sih Sira? Di dieu. Jeung aing. Teu jeung saha manehna? Tenang, dibayar. Oh. Yang geus atuh. Kade balik deui nya. Dodo teman sih. Ulah melang. Teke balik deui. Kade, upeje balik deui. Lain nyeun hari wang nyong. Rek sabaraha sia mayar aing. Saharga ronggeng. Salila ieu, aing ukur menang pengakuan anu hina. Parawan aing dirampas ku sia. Asih indung bapa aing dipegatkeun ku sia. Salila jadi pamajikan sia. Aing teu ieu dikacampah ku sia. Dituding teu bisa ngurus salaki, teu bisa ngurus rumah tangga, teu bisa ngigelan ka hayang mitoha. Rumasa aing bodoh, taya kabecus. Tapi mun teu tuluy dicacampah mah aing oge nyeri. Aing lain bangke. Jempe sia. Loba bacot. Oh, aing kudu jempenya. Sedang sia bisa saka ceplakna cacampah aing. Dasar lalaki. Ingatkan ku sia, si kahaina mah moal rek ngadengean omongan batur. Aing geus sesudi dihinaan baik ku batur. Hirup aing sebet teuing dihinaan ku batur. Aing boga keneh harga diri deuleu. Najan harga diri aing ukur untah di dajarian. Memang pantes. Ayeuna sia nyaho. Yen aing bisa keneh dihargaan. Teu cara sikah baheula. Ulah nyangka aing teu nyaho modal sia Kardi. Aing karek sadar mun salila ieu aing ukur diulingkeun. Ngawin aing teh sia mah lain keur pamajikan, keur bujang piaraan. Sakuduna mah aing nu kudu nuding ka cucungur sia. Mun aing kieu teh lantaran sia. Aing teu nita sia jadi ronggeng. Naon bedana? Jadi pamajikan sia jeung jadi ronggeng. Mending jadi ronggeng. Najan dihina-hina ku batur, tapi aing masih kene dihargaan. Najan 1000 2000 ge. Jadi pamajikan sia. Aing ukur jadi kuda tutunggangan. Dasar jalma burung. Saburung-burungna diri aing ayeuna, aing nyaho keneh harga diri aing. Sedeng sia tong boroni ngahargaan batur. Kadiri sorangan oge geus teu bisa ngarampa. Mana si Kardi anak Haji Somad nu kuduna ngawarisan adat bapa. Ulah nyangka aing teu nyaho sia Kardi. Sia sok maling, sok main, ngadu nitah we ka batur sing ngajaga kahormatan. Sedeng sia sorangan teu becus. Peda sia mah bisa susulumpetan, sedang aing nembrak. Naon bedana Kardi? Aing mah kikian teh usaha. Mun teu kieu aing mau bisa dahar. Ari sia. Aing hayang hirup keneh Kardi. Najan hirup dina dosa. Ulah dikait-kaitkeun usaha aing jeung keluarga sia. Keur aing kehormatan keluarga sia asa ubedana jeung aing. Lantaran aing apal kalakuan sia. Masa bodoh karena bacot sia Ika. Pokoknya mah aing teu hayang dicarekan ku bapak. Santen teu ge aing milu era. Jeung matak ngeunah kitu. Aing nempo sia di toelan. Jeung dicuman ku lalaki. Ya Kardi, bejakeun ka Haji Somad. Memeh nitah aing indit, beberes heula kalakuan anakna kitu. Terus tunjung jelema teh.
kotok nu jauh sina di lebuan. Nah irung sorangan diantepkeun. Naon bedanya jeung sia? Maksiat di mana-mana. Kuwanian sia nampilin aing.